diserang ku anu disangka pelakunya eta lencuk korban. Nepi ka maot, korban ngalaman sabaraha tatu tusuk di beutengnya korban anu kuciwa getih maot dina jalan ka rumah sakit. Nyiksa lumangsung baru kadua kolotna oge di imah. Numutkeun kasaksian saksi kolot teh palaku jeung korban boga masalah samanehna. Janten puisi hantu acan terang motif nyiksa. Muhun atur nuhun ibu kana padarenana. Sareng oge dina hal ieu puisi ngarampas barang bukti anu aya dina peso dapur. Polisi oge parantos nangkep Firmansyah sareng ditaroskeun ka Kapolres Cikarang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih.